Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun kana hanca kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah halaman ke-45 masih nerangkeun tentang penetapan tanggal 1 bulan Ramadan dan tanggal 1 Syawal. Halaman 45 bagian I. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawu saha Syekh wa fi qaulihi jeung eta tetep dina dawuhana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in gumma ari lafal fa in gumma mangka lamun ditutupan naon hilal alaikum luhureun anjeun sadaya wajadna mangka mendak urang sadaya al hanabilata ka ulama bangsa madhab Hambali yahtatuna anu hati-hati saha Hanabilah. Faqalu tuluy ngucap saha Hanabilah idza gumma nalikana ditutupan naon al hilalu nalikana ditutupan mendung naon al hilalu rembulan fi ghurubil yaumi dina surupna poe atasi anu ka 28 anu ka salapan wal isrina jeung 20 min Sya'bana tina bulan Sya'ban fala yajibu mangka henteu wajib naon ikmalu Sya'bana nyampurnakeun bulan Sya'ban salasina kana 30 nauna yauman poena wa wajaba jeung wajib alaihi luhureun man naon tabyitun niyati nginepkeun niat wa saumul yaumi jeung puasa poe atali anu ngiring-ngiringan litil kalailati kana eta wengi sawaun eta sami kana ari yen ta aya naon yaum fil waqi'i dina kanyataana eta min Sya'bana dina bulan Sya'ban au min Ramadana atawa dina bulan Ramadan wayan wihi jeung niat saha eman kana saum min Ramadana tina bulan Ramadan fa in dhahara mangka lamun jelas fi asnaihi dina tengah-tengahna saum anna naon annahu sa'nyana yaum eta min Sya'bana tina bulan Sya'ban lam yajib mangka henteu wajib naon itmamuhu nyampurnakeun saum. Qauluhum ari dawuhna itu Hanabilah teh halaman ke-45 nu dihandap ta anu ya hadza ari ieu qauluhum ari dawuhna Hanabilah hadza rupana ieu qaul eta bin nisbati kalawan dibangsakeun li awali Ramadana kana awalna bulan Ramadan wa amma binisbati anapun ari kaul anu dinisbatkeun li akhirih kana akhirna Ramadan eta fa innahum mangka saenyana Hanabilah eta ka Syafi'iyati saperti bang madhabna Syafi'i wal Hanafiyati jeung madhab Hanafi wal Malikiyati jeung madhab Maliki fil qauli dina ucapan biwujubi ikmali Ramadana kalawan nyampurnakeun bulan Ramadan salasina kana 30 nauna yauman poena idza gumma nalikana ditutupan mendung naon hilal alaihim luhureun itu madzkur minasy-Syafi'i ila akhirih kullu dzarika ari sakabehna bayanu madzkur anu geus disebutkeun di luhur eta amalan karana ngamalkeun bil ihtiyati kalawan hati-hati fil ibadati kalawan ibadah hakada eling-eling seperti ieu amalan bil ihtiyat ajma'a sepakat saha a'immatul madzahibi pirang-pirang imana madhab al-ba'arbaati anu opat ala ru'yati luhureun ningali tanggal awil ikmali atawa nyampurnakeun faqat halna wungkul ala ru'yati luhureun ningali rembulan
Fakot halna wungkul ru'yah awil ikmal. Falaisa mangkan teu aya eta indahum disandingan a'immatul madzahib naon thoriqun jalan akharu anu sanes ghairuha saliyana itu ru'yati au ikmal. Wadzalika ari itu falaisa eta panghandapna di deta eta amalan karena ngamalkeun bil hadisi kalawan hadis al-madhkuri anu disebut. Fala ibrota mangka henteu aya jenisna ibarat eta maujud biqaulil munajjimina kalawan ucapana ahli perbintangan ay ahli hisabi tegesna ahli hisab perhitungan indahum disandingan itu a'immatil madzahib fala yajibu mangka wajib indahum disandingan itu a'immatul madzahib alaihim luhuran itu munajjimin angfusihim tegesna awak sorangana munajjimin naon as-saumu puasa bihisabihin kalawan hisabna itu munajjimin. Wala alaman jeung henteu wajib luhureun jalmi wasiko anu percaya sahaman bihim kalawan munajjimin ay biqaulihim tegasna kalawan ucapanna munajjimin goiro annal imama asy-syafi'iyya kecuali saenyana Imam Syafi'i wasyafi'iyata jeung golongan madhab Syafi'i eta qalu ngucap saha asy-syafi'i wasyafi'iyah yu'tabaru dihitung-hitung atau diwilang-wilang naon qaulul munajjimi ucapana ahli perbintangan fi haqqi nafsihi dina hakna sorangana munajjim wa haqqi man jeung hakna jalmi shaddaqahu anu ngabenerkeun saha eman ka munajjim wala yajibu jeung henteu wajib naon as-saumu puasa ala umumin nasi luhureun umumna manusia biqaulihi kalawan ucapana munajjim ala rojihi luhureun kaul anu unggul wahtaja jeung yen hujjah saha almaniuna wong jalma anu nyegah jalma anu pirang-pirang jalmi anu nyegah anu nyegah ngagunakeun hisab jalma anu nyegah ngagunakeun jalan hisab bi anna syariah kalawan saenyana Kanjeng Nabi anu nyanak syariat eta alaqo ngagantungkeun saha syari as-sauma kana puasa ala amaratin luhureun ciri sabitatin anu tetep la yataghayyaru anu henteu berubah naon amaroh abadan dina salamina wahia ari amaroh eta ru'yatul hilali ningali bulan ai hilali ramadhana tegasna bulan Ramadan au ikmalul iddati atawa nyampurnakeun hitungan salasina kana 30 nauna yauman poena ai minar ru'yati tegesa tina ningali rembulan di Sya'bana dina bulan Sya'ban. Keterangan qala Syekh wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan Nabi atau hadis Nabi yaitu lafal fa innahuma alaikum wajadna al-hanabilah yahtatuna. Di sini menurut madhab ulama Hambali ini mengambil kaul atau jalan hati-hati. Idza gumal hilalu fi gurubi yaumit tasi'i wal isrina ketika pada tanggal 29 bulan Sya'ban itu rembulan ditutupi oleh mendung atau tidak terlihat, maka fala yajibu ikmalu Sya'bana tidak wajib menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Wa wajaba alaihi tabyitun niyat wa shaumul yaumit tali litilkal lailah. Tidak wajib menyempurnakan menjadi 30 hari, tetapi pas malam tanggal 30-nya itu di situ menurut madhab Hambali itu wajib niat pada malamnya dan puasa esoknya.
baik di situ sawaun kana fil waqi'i min Sya'bana aw min Ramadana, baik di situ dan nanti dalam kenyataannya itu tanggal 1 bulan Ramadan atau masih bulan Sya'ban, malamnya itu tetap wajib niat. Wa yanwihi min Ramadana fa in dhahara fi asnahi annahu min Sya'bana lam yajib itmamuhu. Kalau misalkan toh pas besoknya itu ternyata masih bulan Sya'ban, maka puasanya itu tidak wajib disempurnakan. Qauluhum hadza binisbati li awali Ramadan, ini dinisbatkan pada awal Ramadan. Tadi ketika tanggal 29 itu masih guma, mendungnya terhalang, maka menurut madhab Hambali itu besoknya wajib, malamnya itu wajib niat. Itu ketika pas penentuan awal tanggal 1 Ramadan. Wa amma binisbati li akhirihi fa innahum kasyafi'iyah wal hanafiyah wal malikiyah fil qawli biwujubil ikmali Ramadana salasina yauman idza gumma alaihim. Tapi ketika nanti penentuannya pas akhir Ramadan atau tanggal 1 Syawal, itu sama seperti madhab Syafi'i, wajib mencemplungkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Idza gumma alaihim kullu dzalika amalan bil ihtiyati fil ibadati, karena mengamalkan ikhtiyat dalam ibadah. Semuanya ini ikhtiyat. Ketika tadi madhab Hambali mengatakan bahwasanya malamnya tetap wajib niat puasa karena dikhawatirkan nanti besok tanggal 1, itu cuma ikhtiyat, amalan bil ihtiyat. Hakada ajma'a imatul madzahib al-arba'ati ala ru'yah wa ikmali faqat. Ulama madhab yang 4 ini sepakat bahwasanya penentuan tanggal 1 bulan Ramadan itu hanya menggunakan metode ru'yatul hilal atau menyempurnakan menjadi 30 hari. Fakot, hanya itu, tidak ada yang lainnya. Falaisa indahum tariqun akhara ghairuha, tidak ada jalan lain selain ru'yah dan ikmal. Perlu dicatat itu ya, perlu dicatat. Wadzalika amalan bil hadisil madhkur. Kenapa madhab yang 4 ini mengatakan bahwasanya tidak ada jalan lain selain ru'yatul hilal dan menyempurnakan 30 hari? Karena mengamalkan apa? Hadis yang telah disebutkan tadi. Fa in ghumma, yang itu. Fala ibrota biqaulil munajjimin ay ahlil hisab indahum. Fala yajibu indahum alaihim anfusihim as-saumu bihisabihim. Maka tidak dianggap ketika ada ahli hisab, ahli bintang, ketika beliau mengatakan, beliau menggunakan metode hitungannya, maka menurut madhab 4 ini tidak wajib berpuasa bagi dirinya. Bagi ahli hisab tidak wajib, walaupun dia tahu hitungannya, misalkan untuk bulan ini nanti tanggal 1-nya ini hari ini, itu tidak wajib ketika tidak ru'yah, hanya mengutamakan metode hitungan saja. Wala alaman wasiqabihim, dan juga tidak wajib berpuasa bagi orang yang percaya kepada munajjimin, ahli hisab tersebut. Ai biqaulihim, percaya ucapannya. Ghairu annal imam syafi'iyah wa syafi'iyah qalu yu'tabaru qaulul munajjim fi haqqi nafsihi wa haqqi man saddaqahu wa la yajibu as-saumu 'alal umumi nasi biqaulihi 'ala rajih. Tapi menurut madhab Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya ucapan seorang yang ahli hisab itu bisa digunakan untuk dirinya dan orang yang membenarkannya, contoh santrinya atau pengikutnya. Wala yajibu as-saumu 'ala umumin nasi, tapi tidak wajib bagi masyarakat umum mengikuti ucapan munajjim. Itu menurut kaul yang rojih, yang unggul. Wahtajal mani'una bi anna syari'a laqa as-sawma ala amaratin sabitatin la yataghayyaru abadan. Tapi orang yang mencegah menggunakan metode hisab itu memberikan satu hujah, satu pernyataan bahwasanya Nabi Muhammad syari itu menggantungkan puasa dengan tanda yang telah ditetapkan, menggunakan apa tadi, ru'yah dan ikmalusa atau ikmalusabah. La yataghayyaru aban, yang tidak akan berubah sampai kapanpun, walaupun
misalkan metode atau bukan metode, alatnya sudah canggih dengan hitungan saja, itu tetap tidak bisa berubah, tetap menggunakan ru'yah karena mengamalkan hadis Nabi. Wahya ru'yatul hilal ay hilali Ramadan au ikmalu iddati salasina yauman, yaitu ru'yatul hilal bulan Ramadan atau menyempurnakan 30 hari dari bulan Sya'ban. Itu keterangan dari halaman 45 sampai 47. Ketika ada kesalahan dalam segi makna atau keterangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon koreksinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.